Alhamdulillahirabbil alamin jang. Kagunturan madu karageragan menyan putih dina wengi ieu warga Cisaga kasumpingan tokoh budayawan Jawa Barat. Saha akang eta? Pangaresana Bapak Haji Dedi Mulyadi. Wah beres. Keprok kang sadayana. Sawios upami Pak Haji Dedi orang naik sawios. Ayo haturanan ka dieu. Kangge pangaresana Pak Haji Dedi Mulyadi leuy. Alah meni asa ku sararono nya. Kades-kades Subang nepi ka Gararuyub ieu bagja luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh. Damang Bapak. Pugu gering pot. Alah. Teu damang, Pak. Nya lamun teu sina cepot mah moal datang. Aduh, tuh nya ngahaja Pak Haji Dedi mah dugi ka. Aduh. Teu damang sing enggak damang atuh Bapak. Alhamdulillah. Nya dasyur. Karunya ku cepot we ka dieu teh. Karunya kunaon, Pak? Bisi ngeueuh nu maturan. Apal wae Bapak mah. Tapi Pak, duh guyubna luar biasa kades-kades Subang, Pak. Wah, Subang mah palebah kanu wayang mah resepeun. Eta ku guyubna teh upami di dieu Cisaga kadaritu kadarieu kades-kades teh. Paling utami resepna teh kades-kades di Subang mah lain ka cepotna. Kanaon apa? Ka juru kawihna. Eta mah kades kumpai hungkul kitu mah. Emang resepen? Hah? Oh, eta mah kades kumpai mah resepna ka cepiah eta mah beda. Oh, eta mah nya eta. Rada aya kelainan eta mah. Teh resepen ka awewe geulis hareupeun umum. Tah kitu, mohon. Tapi dah setia manehna mah. Mohon kumaha setia teh singkatan teh naon? Setia, setiap tikungan ada teh. Oh gitu. Kades kumpai mah teresepeun ningali awewe geulis hareupeun umum. Nah apa? Nya resepeunana di tukangan umum. Oh, jadi ame teh kapanggih meureun nya. Iya. Udah beda atuh cengosna ge. Lain uing Kang Asep tah. Heeh, mah. Jadi setiap kades kreatif rajin ngabangun desana deket ka rakyatna biasana resep ka awewena. Ah maknya Bapak sabab awewe teh spirit pikeun ngabangun. Oh benar. Oh tapi ieu mah jiga ibu kades ieu mah pan isres pameget ieu mah ibu ieu. Ibu kades mah resepna ka salakina. Oh jadi ngan rada teu betah di imah. Nah sabab lamun betah di imah dikeukepan wae ku salakina moal daek nguriling ka masyarakat. Tah geuning. Laras. Gitu. Mohon Bapak laras. Alhamdulillah. Teu teh pot di kodokan wae ku dalang. Ah tos biasa Pak abi Bapak. Tos peluh abi mah. Heuh Pak, pan mun eueuh dalang mah abi moal hirup meureun. Oh gitu? Nya tuh. Aduh peluh teh aripel siga suluh. Aduh. Geus sabaraha taun dalang teh kawinna? Nembe 4 bulan Pak. Nembe 4 bulan dalang teh. Nuju memeujeuhna teu kaur antel. Oh. Nya teu kaur ditinggalkeun. Aduh nggak penting ditinggalkeun kumaha irah amprokna meureun. Pan isuk-isuk. Nya marukana. Nya sayang nyangu goreng isuk-isuk teh geus nyangu goreng wayahna. Bisa ngogoreng ku Aa. Aduh. Ya. Gitu Pak. Tapi nyaah ka pamajikan. Oh itu jelas Pak, nyaah. Sabab urang teh sebagai kaum lelaki teh harus nyaah ka awewe Pak. Oh nya. Di antarana teh meureun pamajikan jeung indung, adik awewe lamun boga. Oh gitu. Nya atuh. Iraha ngomong gitu teh. Hah? Iraha ngomong gitu teh. Ira ngomong gitu, ayeuna atuh. Oh ayeuna. Pan geus boga pamajikan na Pak. Ayeuna. Nya. Isukan? Isukan. Insyaallah isukan oge sami. Nah, dah mancing-mancing wae Bapak teh lah. Pageto? Ka pamajikan oge sami. Kitu kene. Jaga 5 tahun ka hareup. Nya. Masih gitu Pak Sami. Oh gitu. Sami insyaallah. Biasana seniman mah lamun teu elodan moal payu. Orang tinggali prospek ke payuna we pake. Mun teu payu abi nyandung ya. Wayana itu tuh live streaming euy, cilaka ya.
Sabab salah sahiji kreativitas seni teh nyaeta guligahna rasa. Guligahna rasa. Lamun rasana guligah, senina kreatif. Lamun rasana ngajeten teu guligah, teu kreatif dinu senina ge. Mohon, tapi guligahna rasa piraku kudu kunyandung Bapak pan teu rupa-rupa pan. Jadi ulah ukur nyandung hungkul teu panginten aya masalah eta mah pan eta mah pribadi nu kitu mah aya nu nyandung pek eta mah urusanana abdi mah satya insyaallah. Waduh. Teureuk kuat abdi mah Pak. Nya. Ini tinung tapi neureuna. Alus teori namanya. Nya Pak jelas. Waduh bener. Mudah-mudahan didoakeun sing salawasna. Amin, amin. Ulah kagoda ku nu gelo. Geus kitu. Nya tuh kudu kela mah kagoda. Tong bujang hingga aduh Pak abi maaf tong bujang hingga kitu tuh ku sinen sugan kagoda henteu. Salah, ulah kagoda ku nu gelo. Nya ulah kagoda ku nu gelo. Sabab ku nu gelo urang bakal kagoda. Keke kumaha cenah di tengah tos sabieu. Lamun aya nu kagegeloan ku dalang, nah dalang siap kagodaana atawa henteu. Aduh. Oh, Pak. Sapanjang anu kagegeloan aku dalang nini moal maka goda. Aisyah cancan-acan geus robah aing. Teuing emang angin-anginan hirupna teh euy. Teu nono. Percanten dalang yoga mah benten. Benten tinulian. Oh, teu jelas Pak insyaallah. Doana we Bapak. Mohon didoakeun mudah-mudahan ulah nyandung ka lalaki. Aing mah meni surup kapatutnya Bapak teh ngadoakeun teh meni. Wal benten tinu gilakna ge dalang yoga mah. Kumaha kitu gilak? Cirina hiji we tak kawinna ge telat. Boga kabogohna ge telat. Nya. Insyaallah kadituna ge sagala telat. Telat naon ya? Telat bulan sagedeung deui. Amin. Amin, Pak. Mudah-mudahan we atuh Pak abdi teh. Nya. Hayang kaompolan ku jadi anak. Aduh. Bejana cenanya anak luar biasa. Abi ke ngukut anak kucing Pak. Nya anak luar biasa Pak. Nya. Anak kucing. Nya. Nya tapi teh. Menang ngukut anak kucing mah asal ulah ngukut anak parawan. Ulahnya. Namanya parawan anakan Bapak teh kumaha? Anak parawan. Oh, anak parawan gadis gitu. Ulah. Nah apa? Karana. Alah Bapak ieu teh ruatan bumi Pak. Oh ieu teh. Nya guar bumi jadi mah. Guar bumi dah memang bumi mah kudu diguarkeun. Diguar apa nya? Maksudna diguar teh kumaha Pak? Diguarkeun runtahna. Diguarkeun anu kokotorna. Ameh kapanggih eusi hirupna. Tageuning. Kade nu diguarkeun teh ulah gunungna, batuna diguarkeun, tangkalna diguarkeun, kabeh diguarkeun ngaborolo atuh sia teh bumi teh. Beak, panya. Beak sabab saat produksi nu ngaguar-guar bumi ngawangun karuksakan hirup. Sok tingali daerah pertambangan diguarkeun bumina jalan bareula sawalungan kiru gunung longsor anu gablek duit ukur preman desa benernya jadi saya pakai kudu balannya panya ulah sagating mending jaga jeung riksa eueuh daerah anu balangsak rakyatna nu miara alamna eueuh laras. Itu. Ya berarti kena balan sih kalau pakai panya. Balan naon? Nya balan saya misalkan namun kayak tuar wayana, namun misalkan luar tangka teh beureun kudu bari jeung pepelakanana. Jadi lamun rek guar bumi ieu kepala desa nyieun peraturan budaya desa ti ayeuna. Budaya desa. Tetepkeun ieu desa panjangna sabaraha, lebarna sabaraha, daerah hijouna mana, sirah caina mana, tangkal karuhuna mana, imahna sabaraha hiji tiap kampungna, nyang hareupna kudu ka mana, pagerna kudu ka mana, bentukna kudu kumaha, tangkal umur tangkal nu meunang dituar umur sabaraha, melakru runtahna nyimpenna di mana, tempat pembuangan runtahna di mana, pengelolaanna di mana, jieunkeun meh bumina kaguar lain ukurna ngapuayang eta mah simbol. Oh. Nyeun kawijakan ti ayeuna aturkeun dinu peraturan desa, jieun perdesna. Atur rakyatna ti ayeuna sabab kadienakeun geus jadi daerah industri. Lamun daerah industri rakyatna teu diatur ti ayeuna dijieun arah pangwangunana patulik sak sahiji waktu.
bener. Ancur-ancuran sia teh. Nya. Barang mimitina ngajual tanah jeung nyen kontrakan supaya bisa hirup tinu kontrakan. Karituna kontrakanana dijual tanahna eueuh. Katutu ada gitu. Teh ngalaman. Mohon. Diajarkan masyarakatna cara ngelola limbah ti ayeuna, limbah industri kudu dijieun naon, industri turunanana naon ti ayeuna. Siapkeun rakyatna baca arah ka hareup 5 tahun 10 tahun ka hareup. Pendidikan nu dibutuhkeun pendidikan naon. Siapkeun rakyatna ti ayeuna sarakola luyu jeung jurusan industrina. Tidinya urang ngaguar bumi, lain nunutan bumi sia teh. Ari ku kitu teh mah heueuh gedenya jadi aya set plan mun cara basa legekna mah. Wah eta. Nya. Ai Said. Hah? Ai Said plan teh naon? Ai set plan teh nyata ai set teh syaiton. Nya. Ai plan teh plan di mana wae geuning plan. Nya ya rencana kalemahan di urang teh teu boga rencana. Leres. Kabeh kumaha isukan. Kumaha brehna. Ainu kumabrehna teh ngaranna teh nekad. Ari jelema nekad teh jelema nu teu boga kayakinan diri. Kadituna deuketna jeung jurig nu nekad mah. Susuganan banyak gitu mah. Ulah susuganan da nu sugan kabeh pasti. Nya. Tah kitu mah kahartos abdi mana kitu ge meureun ameh kata itu ieu teh berarti ti urangna keneh nya di mana. Di ayeuna dijieun aturanana. Sabab kunaon kuring kudu nyarita sa RT teh kudu sabaraha imah. Sa RW kudu sabaraha imah, sakadus kudu sabaraha imah, luyu jeung urbanisasi jeung industrialisasi jelema abreg-abregan datang. Lamun nu teu diatur engkena pageuleuy wota, kadituna teu boga arah pembangunanana. Kadituna bisa jati kasilih ku junti, pribumi eleh ku pendatang kulantaran salah perencanaan. Beak sia. Bener. Lawora teh. Oh, eta ge jati kasilih ku junti gitu nya. Beak. Urang lemurna kasisikeun nu anyar berkuasa sia teh kadituna lah lajo di lembur sorangan. Oh, bener tah kitu geuning euy sarupa oge geuning. Kuatir pan dihareup ge aing ningali aki-aki. Nah kumaha Pak? Kuduna wayah kieu hees aya aki-aki wayah kieu nyekel batre. Hansip maksudna? Lain, ai baheula mah pan nyekel batre teh ka sawah sia teh wayah kieu teh nempo cai. Mohon ngalah bangkong, ngalah belut, wayah kieu teh. Kan wayah kieu teh ngatur mobil ngaras 1000 kikian teu pantes. Aki-aki jam sakieu maju mundur. Cing cirining peradaban ruksak sia teh. Oh. Wayah kieu aki-aki. Nya nyekel batre kieu nah citi alam geus robah. Baheula mah batre teh ka sawah. Ayeuna mah lain ngatur mobil asup ka gang. Oh, nu aki-aki wayah kieu nyoba teh pada mah nyoon nini eta. Pan nini eueuh coon kabur. Mohon. Aduh. Ya karena ekonomi meureun Pak mana kitu oge mun. Karena perubahan pakasaban nu leungit, sawahna geus eueuh. Oh. Dijual. Terus ngalah duit nu gampang di parapatan. Nya. Kan lumayan kieu 100, kieu 1000, kieu 10.000. Mun datang mobil kuring ngapa 100.000. Oh gitu Pak? Beda mobil aing mah. Ku abi parkiran atuh? Eta teh lamun ka lalaki. Mun ka wewe? Ditanya, we hungkul di mana imahna. Curiga ieu. Ambak kecuriga, nya ditanya kedua imahna. Wayah kieu aya awewe nongkrong keneh di parapatan kudu ditanya imahna di mana. Geura benerkeun isukan. Lain wayah awewe jam sakieu nongkrong di parapatan ngajedog geus di imah. Kitu maksudna. Oh, bener. Heuh kayak kahati ku aing. Tanya wayah modal wayah kieu juru kawi. Paingan hari lain wayah kieu juru kawi haleuangan ngajar dog di imah es. Heeh, teuing jedog jadi ieu sia teh. Kayak teh kai maing. Sia teh. Paingan Pak eta pada patah. Salakina ka mana juru kawi? Teu lebareun boga pamajikan dilepaskeun wayah kieu. Pan seniman, Pak. Sami salakina ge seniman. Oh, seniman. Usaha, tukang kenang. Tukang kenang. Biasa kitu Pak sinen mah jeung tukang kenang. Oh, terus? Nya nu hiji mah tukang kenang. Kunaon teh jeung dalang? Hah? Henteu Bapak dalang mah bageur, dalang mah teu ka sinen. Mun ka penyanyi pop Sunda Aduh. Gitu Pak.
Mohon laras Pak. Teu wayah apanya pamisakeun awewe jika di parapatan wayah kieu. Wayah kieu. Oh, paingan Pak. Lamun dalang manggih awewe di parapatan wayah kieu terus bade bukakeun kaca. Terus kumaha Pak? Bere Tawar. duit. Bere 500.000 geura uih neng. Gitu. Paingan kok bete neng naik 200 ambung di blok ya. Di blok we bete Pak. Bere 500.000 geura uih. Wengi ieu mah teu kedah ngalayanan pameget istirahat heula kitu atuh. Eta. Nu teu meunang mah terus disarean dibere duit masina balik alus urang geus nyalametkeun jelema minimal sapeuting tinu ka ruksakan hirup. Bener. Tah dengekeun aya ga di mana awewe Ari ceramah teh ulah di masjid. Nya. Ulah di masjid wae. Mohon. Ai ceramah di masjid wae dumuk jelema nu geus ka masjid mah jelema geus bener. Laras. Ceramah mah di tempat-tempat anu jelema ngabutuhkeun ngajai tinu kasangsaraan. Geuning bener laras. Ulah ceramah hareupeun ini ibu-ibu sadayana urang teh teu meunang ngadeuketan jinah nek jinah jeung sani nini tataranjangnya moal kabita aing. Tapi dinya kayak gitu teh mah nya laras Pak. Sepenting keluar tinggali barudak nu nongkrong sampeurkeun sina baralik kitu atuh. Nya. Ceramah perjinahan hareupeun ini ceramah ieu nita mangkat ka haji hareupeun aki-aki nu teu boga sawah-sawah acan. Rek ka hajina kumaha sare ka jual diri. Kudu tepat. Mohon. Tepat sasaran banyak. Sok tuh. Uy. Tuh, naon Pak? Naon tangkal rambutan? Jelaskeun ngaruat ceuk Bapak Cepot. Upami Syekh Abdi ngaruat teh beureun ngarawat Pak, tidak dasar ngarawat. Ngarawat ngajaga ngariksa sabanda sariksa jeung urang minangka ieu nagara urang. Pan urang teh gubrak ka alam dunya jeung sampeun ge pan heula keneh sampeun. Pangeran geus nyayogikeun hakaneun pikeun manusia sacan kunaon make kalimat sabanda sariksa. Sabanda sariksa. Kunaon make kalimat Sabab sapoe? Ai kalimat teh kalimat jamak jadi tunggal. Mohon. Ari sabanda teh berarti aya bandana, aya nu ngabandaan jeung aya nu dibandaan. Laras. Lu batuk Pak. Ngarokok tuh Pak. Oh. Tanya semuanya. Mohon. Hirup tepi ka kieu. Geus ulah dipanjangkeun nya panyamun. Hirup tepi ka kieu aing. Sabanda artina aya nu ngabandaan, aya dunya. Mohon. Aya Gusti anu mere banda. Aya nu ngabandaan, aya manusa. Jadi sabanda teh artina manusa alam jeung Gustina kudu ngahiji, kudu manunggal. Sariksa kudu ngahiji. Yen ieu kabeh teh manunggal, sing saha nu deukeut jeung Gustina kudu deukeut jeung alamna. Tah eta. Karek sabanda sariksa kadituna sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Manusa teh kacai kudu ngahiji jeung caina, ka darat kudu ngahiji jeung taneuna. Ngahiji manunggal. Tah urang teh hirup teh kudu manunggal jeung alamna, kadituna bakal manunggal jeung Gustina. Tah. Laras Pak. Kulantaran manunggal kade lamun nyaritakeun ajaran Sunda pahing urang Sunda ngajual taneuh. Dipantang. Sabab teu meunang Sunda mah. Teu meunang ngajual taneuh. Sabab naon? Taneuh teh diri urang lamun ngajual taneuh berarti urang geus ngajual harga diri urang sorangan. Di mana mimitina harga diri manusia ruksak manusia Sunda ruksak lamun taneuhna dijarwalan ruksak harga dirina. Bener. Jeung eueuh jelema anu mulya tinu nyalo taneuh eueuh. Teu aya Pak. Eueuh beunghar mimitina rudet ka dituna. Laras. Minimal duit nage leungit teh beak. Aya kudu gering, katipu rupa-rupa. Teu barokah gitu banyak. Tu anu pun tangkal aya. Beje, Ji. Tanu hanapeun tangkal make batik. Dieu. Hadieu. Kade Pak Haji. Nah. Sigana si Haji sawahna geus dijual ya. Nah kumaha kitu Pak? Beda ngalamun hanapeun tangkal. Tingali
Ulah laju mau kantong aing teu harti aing. Bari ngalah rambutan juga nama ye. Cek hansip teh cenah lamun dibere duit aing mere minta sebagian. Jadi gitu. Alah. Oh. Salam. Kadi tuh Ji. Waalaikumsalam. Tuh kada ke juru kawih, diukna di tukang we. Kade bah, nguneur bah, muriling bah. Kunaon ke diuk di dinya? Oh itu tuh. Oh. Waduh. Alah. Tah, abah rek milih nu mana? Dua nu lengong. Hah? Urang nek nanya abah rek milih nu mana? Si Abah Joseuri we. Duduk tos sepuh emang rek daekeun ka abah? Paling bubang aya dua nu lengong. Itu kepala desa teh awewe lalaki teh. Ibu kades. Hah? Ibu kades, Ibu Nuning. Lain beda euy ngajakan gelut ka aing meureub tuh. Semangat juang Pak maksudna mah. Beres Nya. Kabayang lalakina aing mah. Kumaha kitu Pak? Kabayang digegele mun ku ieu mah. Ante Pak. Nya. Bager Ibu kades mah. Bah. Halo. Mik Halo. dicek mikna. Bah. Abdi. Hah? Caketkeun Bah, caketkeun Bah. Mik deketkeun mik. Alah. Heeh. Bah. Bulan. Dicek mikna. Ulah jekalan we kanyut. Ada mau kabur kanyut mah tuh. Ditatangan kieu we gegetret. Heeh, dicek. Bah. Halo. Sok cek. Halo gitu. Halo. Kadi tuh nya hareupna. Halo. Heeh. Maju. Maju Bah. Maju. Nah. Bah. Bulan. Caketkeun Bah. Mikna deketkeun. Oh gitu. Halo. Halo. Sok. Halo. Halo. Kieu ieu mimik nyekal mik ieu, Pak. Sing dikeuleuh. Iya. Halo. Cek. Cek. Testing. Testing. Dites teu bunting-bunting. Tes gunting-gunting. Eta mah dalang tuh mah. Acan Bapak. Mintu. Jadi loba teuing sigana keluar memehna. Halo. 1 2 3 4 5 6 teruskeun. 1 2 3 4 6 5 genep. Aduh. Halo. 1 2 3 4 5 6 7 teruskeun. 1 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. Teruskeun. 11 12. Terus. 11 14 15. Heeh. Genep belas 17 18 18 20. Terus. 20 hiji, 22, 23, 24, 25, 20 genep, 27, 28, 29, 30. Lulus. Geus cocok. 30 hiji. Ya ijazah SD 100. urang dibere. Oh 100. Aduh, kerek 100 100. lah. Abah teh ngaran saha? Bapak Suhrib. Deketkeun mik. Caket. Bapak Suhrib. Urang mana? Urang Cisaga Cikawung. Oh saha kadesna? Kadesna Ibu Nining. Bu Nuning. Bu Nuning naon? Gila panjang teuing mah bapak mah. Pokona Ibu Nuning panjang teuing. Cung panjang teuing Bu Nuning. Bu Nuning teh awewe lalaki. Awewe. Cek saha? Cek abdi. Emang Abah pernah ningali Naona. manehna teh awewe? Sirina awewe. Cirina gitu Pak. Ciri awewe naon? Ya ciri awewe mah bener pada bukan we. Naon? Aya bukan ka dieu. Ai buk lalaki ge bukan sarua. Panjang sugan bukna. Ah lalaki ge loba nu panjang. Duka kumaha tuh. Ditiung. Alus jadi kadesna. Sae Pak. Cirina Cirina paribasana ngabangun ayeuna teh. naon nu dibangun? Oh aya teh mencan. Kang bade gitu. Balik gitu. Bade. Apa nembe janten Pak? Oh. Bade. Alus cirina nyaah ka rakyatna buktina ayeuna nanggap golek. Nya. Gitu. Lamun kades mentingkeun diri sorangan moal nanggap golek. Nya gitu. Jadi lamun kepala desa mah tatanggapan nu rame teh nu acara desa eta kepala desa nu hade. Nya, Lamun tatanggapan nu hade acara sorangan eta nu goreng nu desana jadi goreng kitu. Halus. Abah lalaki. Lalaki atuh. Naon cirina?
Nah iya peribasan aya kantong. Ai kantong mah awewe ge bisa mawa. Nah nanti sarera ge umum lalaki mah boga ciri gitu. Naon ciri lalaki? Nya aya kanyutan. Aya kanyutan gitu. Abah kanyutna aya. Hah? Aya. Ayaan. Cabak ya cabak. Hah? Cabak. Aya. Ayaan. Hudang keneh teu. Kan mantak ke sekolot kieu mah, Pak. Kunaon tara hudang? Duka teuing capek we meureunnan gitu. Cicing. Heeh. Tara dipake pisan. Ada pakai nama bulan kali suban. Gitu. Sabulan sekali osok. Duka tuh. Eta abah sabulan sekali osok tara. Sok dirajeun we kitu. Hudang. Hah? Hudang. Wah nah tuh udang-udangnya pasakeun we. Oh paksakeun. Heeh. Anu sok hayang abah apa emak? Ah pelebah hayang mah duka pelebah hayang mah hayang dayang sang sererea we. Hayang meureunnan. sererea. Gitu. Hayang mah gitu. Oh. Kang abah-bapak sok maksa. Oh, wayah kumaha sok hudangna bah? Wah duka teuing atuh da teu boga jam teu boga naon. Caketkeun gitu mah. nya. Heeh. Heeh. Wayah kumaha sok hudangna? Oh duka. Da teu boga jam mun ningali jam ona meureun jam sakieu. Emang pirajeuneun hudang gitu bah? Nya kumaha nya gitu. Bingung dah bapak mah. Terekel ya abah teh nya. Juk terekel. Ai cek si ninina kumaha? Oh nya meureunnan kumaha da kakawajiban meureunnan. Osok di sini nina gitu osok. Osok tara. Pateuing. Eta ku abah kadenge teu Teu kadenge. Hai abah kitu anak kumaha bari hees. Beri hees meureunnan. Abah eleh ku urang Majalengka kikaan. Pantar abah ayeuna rek kawin ka 68. Kuat keneh. 68 kali Pak nikahnya. Oh, anjir. Oh, 68 abah kawin seberapa kali? Sekali. Can pernah deui tapi kayakna. Setia. Salila kawin sani nini teh Ibu Sakem. Ibu Sakem, salila kawin jeung Mamih Sakem. Mohon. Abah pernah salingkuh teu? Bonte. Oh. Jujur henteu. Ah. Ya sakali mah wajar gitu kan. Lah lalaki. Kada bisa sini nih ah. Baik ah. Ka urang mana harita salingkuh? Hah? Ka urang mana? Salingkuhna. Heeh. Oh nya di anu di jalan gitu. Abah keur usaha naon harita? Karena baheula tiba ngabeca bapak teh. Di mana? Ngora. Gitu Heeh, kan, di mana? teh. Keur Gitu, ngora. keur ngora. Gitu. Keur ngora. Ya, jujur lah. Oh, Tah jujur tah, jujur. Heeh, sok. Maratus heula nu kahiji. Heeh. Jadi harita ngabeca di mana Abah? di Subang. Di mana? Naonna teh ngabecana. Heeh. Oh di Subang ngabecana. Di Subangna belah mana? Di Wesel, di Pasir Di Karemi. Pujasera lah mun ayeuna mah. Oh, Pujasera. Nah, ieu nama Anu sok aya Pujasera. tukang baso nu kararitu. Heeh. Abah ngabeca. Mau beca bapak teh. Keur zaman sabaraha sakali narik. Nalik teh ukur keur 35.000 di Wesel. Heeh. Ka Subang 35 perak. Ai lieur. Ti Wesel ka Subang lieur. Di Wesel di perapatan Wesel. Heeh, ka mana? Ka pasar. Pasar mana? Pasar anu Pujasera meureun. Pasar Pujasera nu runtahna loba lain. Medio anu ayeuna mah terminal lah baheula Oh, mah. Pujasera. Aya belah dieu pasar nu runtahna teh sakieu. Heeh, tabog ditu mah ayeuna mah di ditu. Oh. Ayeuna mah Cing abdi atuh mah pemerintah di teh dieu. ngurus-ngurus runtah aing mah. Ya, geus. Abah keur 35 perak. Nuhun. Abah manggih dongdot di mana? Mangi dongdot. Heeh. Bapak teh deui mun mah ayeuna mah baheula mah dongdo. Mbah dongdot mah tempat. Madong teh naon, Bah? Eta mah dongdo teh baheula mah sebutna teh mah dongdo pada aya. Tempat Oh, karena Mbah dongdot. Dongdo. Karek Ay, apa? Abah kuring mananya Abah harita manggih jangol di mana jangol? Heeh di mun baheula mah di dinya. Di mana? Di mah dongdo. Oh, manggih jangolna di Mbah Dongdot. Baheula Jadi mah. Mbah Dongdot teh tempat dongdot. Tempat dongdot. Baheula. Baheula.
Ayeuna mah make online, Ayeuna mah tinggal da ngelep geus WA, ayeuna mah. micet. Nya. Beda Saraya ayeuna. enak mah. Mun saraya enak mah awewe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari tadi Oh, mah sok dongdok. Abah keur naon jadi wawuh jeung dongdot jeung jangol. Pan ai baheula mah kieu. Oh. Dongdot teh sok kana beca. Oh, Dongdot teh. dongdot teh arek dagangna kanu Dagang beca. Tempat beca. Jam sabaraha harita teh? Nah, sekitar jam 10 jam 11. Naik beca Abah. Naik beca abah kulantaran teu mayar teu da teu meunang duit. Eta cuy. Nya eta we mayarna. Gitu. Jadi dongdot teh harita teu payu meureun. Teu payu. Eueuh nu daekeun. Daekeun. Teu payu barangna. Heeh. Naik beca rek balik. Rek balik, da mayar meureun teu boga. Rek balik teu meunang duit, naik Heeh. beca. Heeh. Terus teu bisa Teu mayar. bisa mayar. Halus. Gitu. Abah teh geus nyalametkeun kahirupanana sapeuting. Nya. Gitu. Heeh. Mun bisa. Jadi ka Abah teh ngomongna kumaha Abah? Jangan ngomong nama ada awewe nya. Heeh, Kumaha atuh ayeuna mah da naon kitu da teu kanyahoan mah duit teu boga, teu maena teh mah ngenong geus sapeuting. Oh. Jadi Abah teh nganterkeun ka Ngenong imahna. teh keuna naon da bang ngenong sapeuting Heeh. gitu. Abah teh nganterkeun ka imahna. Terus manehna teh Kang hampura kuring teh bisa mayar. Nah, Mayar ku ieu we kitu. Heeh, meureun tapi da Heeh. ai bapa mah da kitu nage ngenong mah ngenong isuk balik. Abah teh akhirna ngenong sapeuting. Isuk-isuk balik balik namangan deui. Heeh, di sarean awewena. Hanya sarena mah bareng. Heeh. Mah Ngeunah. nya heuh kitu we kumaha. Nanya ngeunah henteu. Ngeunah. Jadi dibayarna ukur Abah teh berarti ngagoes beca nganterkeun si Neng. Teu boga duit si Neng jeung mayarna digoes we si Neng ku Abah. Kowe teh nya digojer we ku bapak. Sabaraha kali penting harita. Anyam satu bang ke kolot mah da sakali. Da can kolot harita mah ngora keneh. Oh ngora keneh ge ai capek mah beurangna. Oh. Heeh. Nam Abah meuni lemah kan sakali. Apaan udud heula, Bah? Istirahat lah udud, geus udud gitu. Eta teh manggih dongdot teh. Nya, manggih Jeung nu di imah ngeunah mana? Coba. Tah berat teh mah. Sing jujur jeung nu di imah ngeunah mana? Yang ngeunah nu di imah mencak tepi ka ayeuna oge. Oh, diingu ke tepi ka ayeuna ge yang ngeunah nu di imah. Eta teh harita teh manggih ka Bondon teh karek sakali. Sakali. Pernah deui teu? Henteu tepi ka ayeuna. 500 deui. Jujur. Henteu, Pak. Jujur. Benar. Hah? Benar. Ngan sakali-kalina. Kali-kalina. Sugan anu poho. Gaya. Benar. Benar. Gope deui ya. Ya sok nah. Mah Pernah deui teu? teu pernah. Oh, bener. Gitu. Ngan sakali. Sakali. Harita geus manggih harita kaduhung apa inget deui? Hah? Inget wae. Heuh nya ingat mentak dicaritakeun ayeuna ge di baheula ka ayeuna Inget. inget. Mantake bangor teh sakali we meh jadi kenangan di nu Gitu. hirup. Nya sekali bapak mah. Eta datang ka imah Abah kumaha harita ngaku ka pamajikan. Teu bebeja atuh ka pamajikan mah. Ayeuna bebeja teh ditanya. Ayeuna mah teu bebeja, Bah. Ayeuna mah Jawa Barat ge apaleun. Ya, ayeuna mah jawaban. Jadi harita teu bebeja. Henteu. Harita teu menang duit ngabeca alasanana kumaha? Yang menang hasil milik kurang sererea we. Oh isukna menang deui Menang duit. deui. Setor. Setor ke pamajikan. Oh. Terus ka ieu naon kitu setor ka beca. Ai beca di setoran sanu narimana. Pan beca teh kudu disewaan, Pak. Heeh, setor ka beca, ari beca di setoran sanu narimana. Ka inu bogana. Oh, setor ka nu boga beca. Abah beca batur. Beca batu. Oh, geus ngabeca Abah usaha naon? Nya ayeuna mah aya paribasana geus kolot kieu. Heeh. Tiba ngurus entong. Oh, ngurus entok. Ieu duit teu tarima ieu. Ieu duit ngagantian duit nu dipake dongdot bageun. Jadi Abah ka pamajikan nyarita kieu. Ma, baheula teh Abah pernah ngabeca. Nya, Mawa PSK jangol. nya. Dongdot. Awewe peuting. Harita teh manehna teh bisa mayar. Akhirna ku Abah teh disarean. Nya. Tah ayeuna digoes, ayeuna digantian duitna. Nya. Ngomong gitu ke pamajikan.
Terus nyahuan baru pemajikan ge ayeuna mah. Oh, geus nyahoan. Di mana nyahoanana? Kadia si mana? Anjir si Abah Wanian. Oh, aya si mana? Aduh, Ma, kadia ma. Kadia. Oh, lah aduh. Aduh. Ma, kadia ma. Aduh, paur si Abah dikadek we aing mah euy ah. Ah. Jadi rame ku si Abah ya. Kadia ma. Kadia keun bae ah. Bebas keun bayi mah carita baheula beurina ge. hampura we nya ieu. Ah, cenah naon Abah. Pasti. Bawa bedog mah sekalian mah. Duh lakon si Abah. Nyaninggang di si Abah karek sakali. Coba lamun kades. Salingkuh sabaraha kali bingung pan ngitungna. Aing kitu teh mah nya sok aya wae nya ieu mah teu Kumaha, Bah? campur. Musuhna we. Lalakon hirup. Aku mah Abah. Eraan. Saha? Awe mah. Oh, tuh. Eraan. Ah, ya. Siap-siap dicakar, Bang. Ayo ka dia mah. Ayo budak ka dieu mah. Urang ka dieu amrok jeung bapa. Oh. Itu amrok ku bapa urang mah iraha. Oh. Ayeuna alhamdulillah. Bapak saha? Nya jeung bapa gitu. Bapak naon? Tuh nya mentak oge da. Kuninga kitu saha ieu teh. Apal gitu saya? Teu apa ngecak cariosan batur mah Bapak Dedi. Oh, cek batur Bapak Dedi. Oh. Gitu. Batur teh Bapak Dedi. Oh. Nyan Mana? muntah, Aduh. Anjir si mamih kayak dia anjir. Atuh tong dibejakeun. Heeh. Tong dibejakeun. Tong dibejakeun Bah, siap Bah moal. Tong dibejakeun. Oh. Moal. Heeh. Nya. Heeh. Ah, kaditu mah, kaditu. Oh. Beureling mah. Alah. Bawa ragaji Bang sekalian mah. Hebat lah Bu Kades teh, boga raya teh jujur. Heeh. Aduh. Kadia. Kade mah ulah nyenak panakol mah. Aduh. Mau bedog ya mah. Aduh. Ah, teu kudu isin. Sawios. Ma. Mikna dek. Entong nang tuh. Tati. Ma. Eta si Abah baheula ngabeca. Terus ngomong atuh Abah. Jujur ayeuna sok tadi hampura. Ya, Mak. Hampura kuring. Kaditu ningalina mana kaditu? Hampura yo geus. Hampura dados kolotnya. Encan. Sok kumaha? Hampura bapak teh baheula gitu nya. Ya Bapak di basana ceriteun ka mama, ka emak. Ka emak geus ngajalankeun ngabohong. Heeh. Tah ayeuna mah geus dibejakeun ayeuna hampura bapaknya. Emak bapak teh pernah kadongdot. Bapak teh pernah kadonglot baheula. Sapeting. Heeh, ayeuna Ngenong. ngenong saputing. Heeh. Berngora ameurnya. Heeh. Kumaha di hampura? Hampura. Heeh, bikeun duitna. Yuk dieu bikeun. Nya heeh. Bapak deui basihan. Apa deui? Bikeun duit. Eta mah kan bapak. Bikeun. Minangka eta teh dongdot mayar dongdot teh. Ngomong tah eta teh Tah eta teh mayar dongdot. mayar dongdot. Oh, heeh. Sok, Mang ngomong. Ngomong kadongdot 10 kali deui lumayan kali 500. Tos kolot anyarakeun. Heeh, ari eta teh si Abah teh bener Kak Ma teh osok keneh. Oh kitu kali-kali ai. Hah? Da ai kacapean kumaha sarare we tempona. Heeh, tapi osok keneh. Oh kali-kali. Nu bener mah osok keneh tara. Osok we kita nah. Osok. Heeh. Anu sok hayang emak apa bapak? Bapak anu hayang mah. Oh. Ari emak tara hayang. Mama satahun ge kuat. Setahun kuat. Kuat awewe. Ai si bapak? Ya laki mah ya aku. Osok sabulan sekali osok. Sok sebelas. Berarti sehat. Alhamdulillah. Oh gitu. Eta masih bapak nu hayang
karasa ngeunah teu kumaha? Jawab kumaha karasa ngeunah teu? Ngeunah we lah. Aduh. Ayeuna ngingo entok sabaraha hiji? Ngingo entok nama loba bapak teh. Aya kana 20-na. Efek teh bapak tinggalkeun balik teh aya nu maling. Astagfirullahaladzim. Cing atuh sia teh nu maling teh mikir. Kacida nu mau. Kacida teuing atuh maling teh ulah maling entok si Abah. Heeh, pada mah loba sapi muning atuh. Ulah oge nu maling sapi muning. Atuh anu leutik atuh doe. Ulah atuh. Aduh entok atuh aya geus lapor encan ka Bapak Babin sababin Kaptimas entok Abah leungit. Aya eta oge bebeja ka RT mah. Terus cek RT kumaha? Bapak leungit cek TKB. Alhamdulillah. Sabaraha hiji nu leungit? Anu leungit teh nu gedena teh 25. Hijina sabaraha? Kateuing dan teu ngajual. 25 siki. Ya. Gantian. Hiji. 2. Bulan puasa tama di keduk kabeh. 4 5. Genap 7. 8 salapan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18. 20, 2 hiji, 22, 23, 24, nah, 25, tangges, entoknya digantian. Sok. Kaketkeun. Bikin ka pamajikan. Ini berarti kantongan bapak teh. Ulah bisa dibeli ke dongdot kan. Nges, nya. Umumkan kabeh ka warga lamun kalingetan entok datang ka aing. Ku aing dibaledog sia jor aing nu ngagantian entok kabeh. Muntak ayeuna mah ditungguan we boga 3 siki ge. Ayeuna nek meuli naon eta? Ya urang mendak beli bibit entok deui we 2 siki mah 3 siki. Kunaon jadi kanu entok? Heuh naon atuh Pak isu-isu. Ari entok payu. Payu, Pak. Oh, dijual. Dijual teh. Sabaraha hijina? 5.000, 50.000. Nah, mun digancang ditahekeun deui. Bener 50.000, Pak. Nu gede. Penting nama entok mah nu gede leutik ge, Pak, 50.000. Oh, Bapak. Ari pamajikan rasa entok rasa bebek. Ah lain ah henteu. Asa naon? Nya duka teuing kitu sarere anggoreuna duka asa naon. Oh. Gitu. Oh gitu. Udah tapi rewog. Oh. Saha nu rewog? Nya bapak. Oh, bapak rewog. Eta rek meuli naon entok sabaraha hiji rek meuli? Nya dak meuli we cuman 5 mah keur bibitna. Pan kana barokah di kadituna lila. Nya meuli deui 10 15 siki. Nya duka urang beulikeun deui ka urang beulikeun kumaha ceuk awewe we geus lobongan duitna bikin ka awewe. Anggar bapak mah teu kabagean. Bapak Bere salaki eta bere. Jatah salaki bere. Oh, bere. Hah? Kuma bab, kuma emak bere salaki. Bare 1.000 mah. Ada 20.000 mah. Hah? Naon? Kuma emak geus. Apa nih beli? tidak kitu, Pak. Mentak Beli entog apaan? apa nih beli entog. Heeh. Arek meuli naon ta duit, Mak? Deketkeun mikna. Gas. Naik meuli naon? Ya dipateunya sekarang mere entok rek hayam. Oh, beli hentog. Ari. Mak, kanyut si Abah aya sagede mik. Kanyut si Abah aya sagede mik teu? Hah? Naon? Mik mah leutik cenah Pak. Gelo sugan. Geus. Tah ieu hikmah teh. Acara ngaguar bumi teh ieu. Nya. Berkah tinu guar bumi lalakon hirup Abah kaguar deui. Kaguar, bener. Pernah kadongdot
Digantian boa-boa leungit entog teh kulantaran pernah doraka. Buka atuh, buka. Pantes Abah mending keneh leungit entog mending keneh leungit si emak. Nyanda gitu naga mending keneh leungit entog. Suka teh mending keneh leungit si emak aing mah. Nam kitu lantaran isuk. Nyaah keneh ka si emak teh dikain. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi kajian loba dicarekan ge. Saha sok dicarekan? Heeh. Tapi da nyaah. Saha nu sok dicarekan? Oh, kuring gitu. Ai aki-aki ini pas saya mah biasa. Biasa. Tapi lamun pa jauh ceurik. Gitu. Heeh. Gitu aku. Aya ka haji tahun sabaraha? Ka tahun kalangan ti 2 tahun mah meureun. Geus ka haji. Ka umroh. Oh, hebat. Ku anak tapi ali bapak mah datang tukang ngemu entog teh. Oh, hebat. Alus. Gitu, ku Tinu anak. berkah entog bisa umroh. Ku anak diumrohkeun. Nuhun. Dun gawe naon anak bisa ngumrohkeun abah? Pan jadi usaha lauk. Jadi usaha lauk. Dagang anak lauk. Nya ngempang. Heeh. Ngempang. Dagang ieu burayak, Nya sangkal. Tangkal. Dun. Alhamdulillah. Ngajualna ka Cirata, ka Jatiluhur. Jatiluhur. Oh. Aing sok pernah meuli ka dinya buat ti abah. Yang Bapak Joko we lah anak Palingan kan laukna teu ngagedean-gedean kieu, merek teteh. Oh, Pak Joko, ngan geuningan Jawa ngaranna. Apan urang Sragen. Anak abah awewe. Awewe. Kawin ka Pak Joko, Pak Joko. usaha lauk. Usaha. Abah teh diumrohkeun jeung si emak. Koprok atuh hebat. Udah bapak mah tuh boga nanaon gitu bapak. Boga entog gue. Boga entog ge anu maling ge entog ge deui. Gitu. Ayeuna pan boga deui duit. Nuhun atuh ka Bukades. Ka Bukades nuhun. Nuhun atuh Ibu Kades. Alhamdulillah. Entog teh leungit. Teh leungit ge gantian deui Ibu Lurah. Geus ya teh wae dibere. Ibu kades nyonyo minta digantian we teh. Kalau teh kumaha? Pan ibu lurahna gitu. Geus. Nuhun dok 100 gitu. Nembe 100 na duitna Pak. Loba duitna tadi. Tadi bapak lah dipasihan ka dieu keun ka budak mah wewekeun atuh. Astagfirullahaladzim. Itu keur abdi mah eueuh. Itu. Ikan 100. Sapi keuni. Hah? Gimana keur abdi? Heeh. Aya syarat. Cium si emak. Ati nanan. Sok. Kan sok ka dieu lah. Sakali deui. Hah? Sakali deui. Am dibayar heula mah ku bapana. 100. Emak cium si abah. Sok. Sok atuh. Sok. Sok. Aduh. Dunya. Pokoknya berkahnya. Amin. Ngaguar bumi nya. Penting ieu abah entog kagantian. Ayeuna balik ka imah gancang geura entogan. Buat bumi itu aralus parena. Hah? Ting barokah yo sadaya. Pare sing aralus. Abah nyawa. Henteu. Oh kan main. Teu boga ge sawah, batur panen subur mah. Heeh. Abah sok ngilu nyawa. Da teu boga, bapak mah teu boga sawah. Nyawa di tembatur osok. Aku atur bapak teh boga balong lah 20 meter mah. Oh, boga balong. Boga balong. Ngingu anak. Kayak tadi dulin lembur. Diusapkeun teu? Kadang-kadang diusapkeun. Kuring daek ngusap 10 juta tapi laukna paus. Puen. Boga empang ngelit. Nya. Tambah naon ku. Tambah nganggur. Di pelakar naon eta teh? Ayeuna teh lauk emas. Terus Kamari teh lain untung, Pak. naon? Cing atuh ka bapak. Parab teh ulah cita mahal wae, parab teh. Ai lauk 18.000, parab 1 juta leuwih. Ari si abah eling teh emang aing tukang pakan.
Bapak mah pan gitu. Tahulah kapek gitu Pak. Heh, bahan pakan teh impor, impor. Oh, eta teh. Jadi lamun bahan pakarna impornya kitu mahal. Lain Nu alus mah abah nyieun pakan sorangan. Oh, tuh bisa. Pamajikan asupkeun ke balong. 3 4 bulan teh pa lain boga gaji lain boga bati. Pakanna mahal, aing ngajual lauk murah. Mula 5 juta Pak kali panen teh. Heeh, naonna? Boga hutang teh ka banar teh. Aing menang pare, aing menang lauk sabaraha? Menang lauk mah loba, menang lauk mah. Sabarahaeun? Menang teh paribasna 7 kintal. 7 kintal menang duit 7 kintal mah. Apan parabna beak 1 ton. Kepangitungkeun ku bapak harga 1 juta. Sakintal sabaraha? 1 juta leuwih, Pak. Dengekeun kira. Abah beak pakan 1 ton. 1 ton. Sabarahaeun 1 ton teh? 1 ton teh berarti beri 10 juta. Heeh, menang lauk? Menang lauk 7 kintal. 7 kintal. Sakintalna? Sakintalna 18.000. Di mana sakintal dalam? 1 juta. Sakintal dalam 1 juta 800 Ya. kali 7. Aya keneh abah. Apa sarupa Pak? Naon wae? Bibit, mun ada tuh boga duit, menta di bandar. Geus kieu bah. Daripada abah ngingu lauk teu kaharti ngadalang geus isukan. Ngadalang. Teu make modal sia tibang sound system. Geus puguh hitunganana. Teu bisa. Hah? Teu bisa. Teu bisa geus kieu. Daripada entong di paling batur geus parabkeun ka lauk. Apa yang maling teh atuh entongna tuh nah Bapak. Engke urang omongkeun supaya pakan disubsidi. Tah gitu Pak. Jadi ai masyarakat tuh di dieu mah lingkungan ieu pan kana. Geus ganti ku podol we geus murah. Gitu. Pacilingan we cing loba tuh. Jadi tukang tani teh Pak ayeuna keur Ripuh. Jadi lauk nangan 1.800.000 sakintal, Ya. menang 7 kintal. 7 kintal. Jadi batina teh eueuh pisan. Ai pakan beak 10 juta. 10 juta. Aing meneripu hirup teh. Itu Pak. Heeh, jadi ayeuna tapi anggar ngingu lauk. Aya aku mah geus pagawean. Heeh. Nek murah, rek untung. Ayeuna pakanna keur mahal keur murah Ayeuna ayeuna. pakan teh Pak 1 juta leuwih. Aing naik di wae Pak. Oh, nya geus tong ngingu lauk atuh. Apa tadi teh pan guru itu ayeuna Pak teu hasil. Heeh, geus kieu. Ya. Eta balongna di luhurna di jeunan imah. Heeh, terus di kapling-kapling, tundaan dongdot, gancang untungna. Oh bener lamun kitu mah bener. Gancang mal untungna. Hah? Gancang mal untungna. Buka teuing atuh meureunnan wancang meureun. Go! Tapi da eueuh ayeuna dongdotna eueuh. Cek saha? Nya teh bapak eueuh. Jarang anu nongkrong di jalan, pan geus bisa dipanggil via HP. Duka atuh ayeuna mah. Beda ai baheula mah terbuka. Baheula mah bener. Dongdot teh ayeuna mah tertutup eta hungkul bedana. Bener. Anger leuwih loba malah ayeuna mah. Sepanjang hari tah. Jung aralus eno bah. Ayeuna mah. Nya heueuh. Anu goreng-goreng mah teu payu. Aya ngora deui. Oh. Arek abah. Aya ngora deui. Oh aya ngora deui. Ai loba mah. Aralus ayeuna mah bah. Arek heg. Ayeuna mah teu make bardak kanal kitu bariasa ayeuna mah. Ayeuna mah nya. Kieu bah. Glowing ayeuna mah bah. Pasaranana anu 500 1,5 juta ayeuna bah. Ini paraban marok incu. Hah? Oh bukan duit 500 ini pakai maraban incu. Oh. Gitu. Ai baheula geuringan kungsi. Ai baheula mah paribasana pan tadi tea. Tadi tea dicaritakeun gitu. Nyangeus nya, mudah-mudahan ku ngaguar bumi harga pakan turun. Turun, mudah-mudahan cing turun. Harga lauk naik. Naik harga lauk gitu. Kitu. Ulah mah yodon tukang lauk teh. Ai teh senda. Mudah-mudahan Abah bisa heg-heg. Nah gitu. Bisa manggih awewe nu 3 juta. Nah gitu. Nya, geus kuring rada tiis deui awakna. Mulang. Nuhun, Bah. Mah. Hampura. Kami abdi Bapak. Heeh. Bapak, ya terima kasih Pak. Oh iya, terima kasih. Abah sama-sama ya. Bapak itu saya lihat Abah gagaro kanyu terus dari tadi. Ya. Jangan boga duit.
Opo gak duit. Abah sekarang mau naik mak pulang? Yang duka teuing atulah namorin atoh meureunan ayeuna. Hah? Atoh. Buka duit. Oh. Urang meuli kurupuk datang ka dieu. Oh, meuli kurupuk. Nya. Iya. Nuhun, Bah. Iya, Pak. Hatur nuhun ka sadayana tuh. Sadayana hampuranya. Yo, peribatan. Teruskeun ngomong. Katakeun naon teh lauk ceung kitu Bapak yo ka Bapak penting nama. Ka Bapak ceung harga naon teh pakan ceung ulah naik wae kitu nya. We kok urang sisaga yo penting nama. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, atuh. Nya nu jajak kalau Abah, Omat ulah kamar dongdo di, Bah. Alhamdulillah, Pak Haji Dedi nuhun karena kasihanana minimal saurang atuh suka bunga menang modalnya suka balikeun entog gitu. Manjangkeun umur nya mudah-mudahan Pak Haji Dedi teh damang leuy. Nya Kang nuju. Sing engah-engah sehat teh ah. Amin. Sing sabihara-sabihari deui nya. Amin. Bagja luar biasa orang Cisaga leuh kasumpingan menak leuh.